Hai kemang berem tapi pasean buah bulat karena perep tepantes sarwajeng nemongkeun kalemahan lain tukang beca perebut duit 100 perak aing benar aing calo geus jadi-jadianana si Thomas Alva Edison piraanana pakuran hayam keur nyeleunglem mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta bener ai daek mikir mah ti jelema saurang tah si Thomas Thomas Alva Edison dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe teh mongkeun nu hade ciri urang teh mongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha anu teu loba omong kitu ceuk aing oge ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngatayap jempek gitu sieun nu kitu mah aing tapi gede sumut era isir sabab naon lodong lamun ditakong ngalentrung kosong lamun ngepep eusi dah bener gitu cek aing oge ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieuder kendang dikeplos-keplos tete nyinggung teh ka aing make nyalahkeun ke tukang kenang segala cek aing dewek mah mung pasehat tinu kitu kendang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna kuringna ge da mung atuh ribut tinu barang teu sapira naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu lain molotot ka tukang kenang apa si laing jeung dewek teh sarombongan nya salutan nepi ke tesauyunan nah wake yang nyebutkan tesauyunan koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan eta mah dina koperasi dina sagala widang ai di urang di rombongan da kudu kitu nya atuh da kudu kompak aing iga kenang dikeploskeun naon alasanana hai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikeploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah bener teu kubadag lemes berarti heeh tong sok kitu tadina urang teh pamoalan dumeh ka akang berdeket itu banyo tadina lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik loh bego benar kuring salah nunana banyo di hareupeun umum lampura we kang ulah dumeh hampura benang dipentat dari kesalahan dijanjieun nah ngagedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun coba jeung mawa kana beungeut di goblok da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna teh tuh da nyahoan tuh barudak oge geus ngarumasakeun urang heeh ngeudeung geus mah geus we tong digedekeun can geus wayake mah aing digugat ke maksud dari geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus panu gede teh kudu jadi leutik nu leutik jadi musnah oh jadi sileng minta dihampura hampura aya kubagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur tapi da keun aing jadi leuwih loba hampuraeun geuning euy gitu kitu tah heueuh keun dihampura kedek lah akan ngan ulah sakali-kali deui heuh moal heuh moal gitu kuring rek hampura elah tong calutak da lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah mending ngalalangkungan nah onda kahirupan sileung teh pantina saron tina kenang pek lamun aing teh payu tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia sok pikir
hikmahna teh gede pisan ieu teh ngahaja nepangan urang dieu hese tapi ku jalan kieu urang bisa riung mumpulung silaturahmi can ayeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak wah tek-tek pengek akang can ngelestarikeun budaya ieu teh merupakeun aset betul Asep Sunandar Asep betul tamima Asep ngalang ngawayangna ge dewek kamari keur di Inggris akang ngalang-lang Inggris ke 40 dinten montong tadi ge ngomong wae teh ngocoblak wae teh dicarek geuning eleh anas aing ngabrag-abragan di ditu pek keok ni era anak meuli baju Inggris aduh anas meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh milu alet-aletan pek teh eleh efeknya kuatna di lahan pakai bawa bandera gitu nyata aing mabok urang ditu menda mabok ngaranna ge nya nya cicing na trotoar geuning gigireun botol bari udud teu ngaganggu kan nu gelo di ayo urang ngaliwat teh halo boy ka urang teh kitu wungkul tartib aya oge nu megat ka aing mun reuwas eta mah boro aing geus pasang kuda-kuda da geunah gelut jeung jangkung gede mah tuh aya ku silat mah geunah wae da ku teori mah sagurawi aku geus pasang ge kuda-kuda pek teh menta namprak menta udud gudeg teh beres ya bungkus dibuka ku manehna nyokot sabatang bikeun deui ka dewek tak kitu urang batur mah nu mabok ai di urang acting tuturut muning teh apan dibawa ku garong ngicilik ke merukan nek di Paraban elah ampun aing logai di urang logai loba gaya lah cenah entong kitu hirup mah dewek ngereng-kereng teh heugigelan sok atuh dukung sok atuh aya mah da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun Sora Sharon, Sora Bonang, Sharon Bonang pan beda-beda ngaranna teh beda gampang kenang rebab tapi di mana geus ngalagu breng teh ku ngagigi museur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa kaituna nu narimana ngalagena terus pangkatan sok kawihan sepanjang rongguan ulah kendak nyait dia tutunya siar nu awon perlu disinglas malelang dianggap balang dianggap pekerjaan wanita genah gitu nek bela ulah balang ngabelak ka lemah cai nu protes nu demo sabab lempeng da ngagigi teh coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelong Sharon nu hiji laras salendro Bonang nakona ka mana karep kabeh we geura sok dengekeun ku aing paling ceuk nu hajat teh meureun ceuk panitia atosan we
tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing pikir ku sia lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh teu mikir sia bener wah pamuntangan meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu mah nu batak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh panggeuing Semar ulah kaget Badranaya uyang tinggali itu saha ieu ya wuluh dunungan bapak ngakidik itu dunungan pada kemana nya abi naon cara recok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu cek akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan maneh nama gambar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ya nama Allah teh eueuh tong sok kitu teh nyilakakeun papa pasti da walang ngambek si da walang ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek si da walang geus tong dibejaan ku bapanya geus antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karabang karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejaan Pak geus cicing sia lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we yang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget Badranaya semah paturan raut ya naon Pak teuing ya aya naon ya teh nu aduh geuning duh naon Pak teuing ya aduh gening dunungan ieu teh semakat semah haturan dawuh agan semah haturan rawuh anom Badranaya kulan loh pamunteuna tingali da wala bakatut kitu hasem saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluweung bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapak nepi ka anak teh da tiba heula oge bapak teh nyingkah urang teh atuh nepi ka urang teu ngeunah disebut meyuni gamang meyuni ucing pantuk nu gampang teh ucing teh kalakuan
kalawan tebedati euwah-euwah tersangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka pusir daya ku ayana kaayaan di pusir daya keur kaayaan baluweung sararea. Nah aya kajanteuna naon entong api-api sia kurang ajar. Dikamanakeun ayeuna layang jamu sekali musada anu dibawa ku Mararaneh. Kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara malah anu sok dirayakeun ungat sataun sakali. Kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kagungan negara. Nah teu satuju ku ayana lambang kagungan negara. Mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon. Si horeng aya di amarta teh sia ti baheula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa Bapak. Ieu teh heureuy dudungan teh kitu. Tanyakeun atuh kayaknya, Pak. Layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya, ontong nanyakeun. Uluh aya enak. Daek teu daek ieu layang jamu sekali musada. Boa dijual sia ka negara nulian. Atawa maneh jadi pengkhianat. Teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara. Uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta Isa. Ayana ujang lu nah kita syaurna teh kumaha sih nu neangan ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler woleh ka kulon lowong da paingan di teangan moal panggih da sia bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh ngerat panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan mangga urang sami-sami pilarian sareng isim abdi nun terumaos isim abdi kena suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh isim abdi anu maling montong loba carita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha teh nyaho Semar ieu naon uluh ujang ulah lain heureuy teh geuning gan abdi bade ngupi we bade naroskeun iraha teu aya na eta pusaka aya ai sabulan mah da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana da puguh bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan ti baheula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput budi di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kepada karep teh ieu iya jiji kena perusahaan nu kitu ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge nya nya dikamanakeun sia cepot teu rumaos kulan panginten abdi ge ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan negara teu aya masih manggawe urang pilarian sareng isim abdi sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teh acan ka pendak urang pilarian pan maneh bangsatna lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor wah moal meunang moal nya tegerakeun kategan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan bae
nyingkah yang jauhan nuker nafsu macu jijak bapak kena dewek lo bisa nyelamatkan serangan kamu hayang bapak heula ini kayak kumalamun bapak dipaehan abdi pirek kudu cicing abdi hayangnya minum pae oh gitu ya heug jisim abdi teh teu maos bener teu masa Semar leres penastik kersayang tumampara Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge panon simeuten ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali rupa urang aja kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet deng tumila reungitu mah deng delet deng tumila reungitu mah oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ngiring galangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan lu kau pemik kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas itu getih si dawala anu nyak celakannya dulu di mana piragrageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan tak kudu boga barang cecermet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling ulang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karembo aing teh disebut gelo teh tak kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana deh kaula teh sabenerna teu puguh panemukan kieu apruk-aprukan ieu anak jalanan alah tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Parurah Adi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ke Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat aduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling bulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik bulan eleh teu menang eleh lompat teu menang lompat paribasana
dendam abdi kadunungan makanya eta teh diasuh ti lemut di akod-akod ti zaman bolon di oklet ti lemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dundungan jadi halorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos na mah nya kitu kula ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun abdi moal ina mah ngandungan ka sasage bakal getol ina mah nya gitu lah moal balak betong moal nampi jaipongan ina mah abdi aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok harewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya uning ada surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah teu aya nya ai ganas mah teu make surat tunggu ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kurang ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur de kawin heula ngiringan deuna ngiringan iya ya dek nanyaan euy oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya bersalakina mitoha kaula iya urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lapar iya bari eta we saja jalan direk ieu aya walungan urang geus heula jadi hayu pindah keur pindah keur
kaleket Pindah. duh naon sia teh mejus sing jeger teuing lah agan meureun nyaho sia gelo hari tahun antara panayagan meureun henteu kabeh heuh aing meureun tenang emot Lain pira aku teh karasa kurang pas. palingan rada peureus anjir nepi ka rangeteng gitu eta gan alas siungna kan keur pipah Lumayan. Yeun ku ai ade pipah teh paragi ngenyot naon ngenyot susu Ngenyot udun. terkenal nganggo pipa susu mah teh kudu aya nu kieu ini mah nya nganggo pipa mah teu enak sah sampean ulah Gatot Kaca ya ieu lanceuk na Abimanyu ya di mana si Abimanyu ini yo Maya jing Abimanyu jadi goreng patut apaan bieu ti bebeut pipa yang ngenyot susu ada aneh jelema teh jiga cikur Ada batik sia jiga jahe Nama teh ka akang teh. sileng mah dilahirkeunana lain tinu biasa Lain. tina naon aing tina bujur wah nyeri eta mah ya jadi bilatungeun sia mah ini gede aing anjing lanceuk na Abimanyu sok geura lah nyawa tapi sing harapan heula Gatot Kaca benar ya dinu lega nah kang beres Rame ieu mah. ieu mah mamanisna teh di Ka dieu. dia Ya, rame-rame. ka dieu Sok sabarkeun ai wani mah. moal ngejat aing oge sia Ai wani mah sabarkeun. beres kang lah aing aneh rupana nya euy Asa teh parok jeung batur. ini sigana percis receh teh bengolan jika duit kencing sia teh Dagang. sia jika duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi Ada. Oh, Bapak Bupati. Dedi Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu buntelu apan keur nyamur Oh, kenyamar. katak diikat ge nyumput buni dewek teh dina jublag naonana si Abimanyu sia dewek guruna nya ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak yang disebut eyang yang disebut eyang subur teh nu balik saha sia ngaran eyang subur Ai penaikna mah saru. aduh anu pamajikanana 8 Ya. eta teh kumaha ngaturna hesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe ieu 8 kumaha apa nu sia penting mah 2an dia abusan pepetasan sia sumur teh bae muasieun pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh Wow. ini teu ka inung si lain Eta sumuna teh. ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia pan belu wah innalillahi wa inna ilaihi rajiun inung aing maot ku pepetasan mama ngantulkeun mah lain kabayangkeun we ye Kebayangkeun we. medekna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan geus rada jero dikenyang pan ngait Keur dibayangkeun teh. jadi ngait di jero ngait sok sia ngalana kumaha teteh babari cicing kumaha ngalana naik kana tangka kalapa geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang
tuluy ngagaji lang si lain hei pan barang ngagaji lang pan kabedol tah biji sia teh biji keluar ya astagfirullahaladzim taubat Gusti maaf teu kudu capek Kang coba alah teu kudu capek gelut mah kitu sieun-sieunna enggak mengger-mengger ku abdi lawanan nu gimana percayakeun ka Kang nu kieu mah naon sampean dek jalan gelut teu bisa gitu sabab tercantum dina eta ayat musyawarah gelut mah lain solusi lain jalan keluar lain jalan keluar eta mah bubudakeun komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun eta mah bebenyit nu kitu mah eta teh ngalajur hawa nafsu ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal ketempuhan ya oke di dinya ge kerakyatan aya musyawarah dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh ka dari wakilna ku kuring langsung sudah ada Kang Tera sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat ku kuring dek diuji publik heula dah diuji lah ku rakyat mah ya lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring patos tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat nah lamun eueuh rakyat tek mimpin cucunguk mimpin naon atuh tapi heueuh eta teh mimpin wajib ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna paling enter rakyat ayeuna mah ya ku kuring dijadikeun tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadharma layang jamu sekali musyadah teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'al aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon laisa kamislihi sayun aya eta moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge geuning ngajawab eta akal aya sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun fayakun eta mah geuning eta siapang gelah euy naon dilah dah Kang benar ya kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab naon aya manusia atawa mana manusia ieu tah eta mah dadana ieu irungna ceulikna panonna sukuna leungeunna aya manusia di mana irungna dadali lain seuri gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu diantarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiyah madiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katarangsaran akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah kumaha kan da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli ka manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa nanti mah di Arab eta mah contohna contoh jalma anu kaancikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge aya anu ngantara di korek hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna bodohna
jadi ti langit kena hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu di urang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kan Cikan nurani tapi hah nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satu tujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat beda-beda kan oh nya euy tanya deui kan ieu budak teh geus jero urusan dari naon agama jeung dari mana wae dari gama dari mana wae dari mana wae dari mana sih sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula wah masagi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula demi negara iya Satria Piningit jeung maka jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heser ngawujud dina sagala pasoalan aing geus no gencang Allah kajawab kan ulah loba di amandemen bari jeung realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan pakai talenan nu bodoh dimanfaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya benta tapi teningan tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syaratna naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur ulah jang jigek kudu malapah gedang sabab itu oge loba panganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya mun panggih kumaha kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo dah pasti kersayang tumampara si goreng eta Prabu Yudhistira iya meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah omwi paingan linuhungna Gusti paingan masagi jawabanana eta Gusti Darman Gusti Prabu kaseret ka semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdinya geuning salira teh pamimpin anu sajati bangun tidur lagi aduh eta I love you full aduh bibir kita kepada Aya bana naonan, Bang? apan eta teh almarhum Mbah Surip Oh, eta teh Basurip, Bang? nya Nya, eta mah Basurip, lamun Abah mah Abah sarapnya Bahnya. kawas lain ka kolot nah kawas lain ka kolot teh sia teh
Bare ka mana, Boh? Rek ka mana, Boh? Waduh, rek ngungsi. Fungsi ka mana, Boh? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. oh dipakai perumahan. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Dekau betah geuning Tekau betah abah teh dibabat ku jelema. diusir. Urang pinah we aya nu buta teh ka kota. Aya naon ra ribut wae teh bulan itu. Kodok jika nama. Aya nu ka kodok kitu. Burokan teh dekau betah Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah Di doser. geuning didoseran ku jelema. dipakai lapangan golf geuning. Iya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh wabah rahmat kamale apanan. wabah jeung musibah Wabah jeung musibah teh dararatang dabongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. kalah geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh kuayana urang cek teh leutik mi cenderung tah dina tempatna Ulah di mana eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin kebersihan teh nya. kesehatan. Nya, Boh. Tuh nya. Abah, Naon? tong dakwah wae bal ya. Lain dakwah abah mah jang ngabejaan. Mamagahan ka anak. Mamagahan ka anak. Ulah Ari si Mak ka mana, Boh? Heh. Ari si Mak ka mana, Boh? Apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum. Marukana pais belut. pedah Nepi panjang. ka maotna. Gitu, Boh. Nya. Ari mau teh naon, Boh? Abong bebenyi. Abong budak. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kudu kagunganana. Oh, jadi alo bogohon ka si Mak, Boh? Lain alo bogoheun ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Boh. Nya. Urang ka alo atuh yuk. Murukan lurah. Rek naon ka Allah. Urang nepangan si Mak. Nitah modar ka aing. Murukan Ya lurah. teh. Murukan lurah Apa? teh kades. Naon? Yang di baju, Boh. Oh, ketiriseun. Tomboro sia aing henteu. Apa? Naon? Yang disunatan, Boh. Aduh. Daun? Yang disunatan. Kabita merupakan. Cerik nyeri. Naon abah make jeung seserian. Ceurik anjing geus sirian. Sedih kolot mata teh. Nah, make ceurik. Da abah teh teu boga duit atuh jang, boga duit di mana keur nyunatan maneh. Jang dahar ge seuseut. Jang dahar ge seuseut. Ngada cek rarasaan mah bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da meureun abah kedu kudu nitah ka ahlina. Palaji sunat teh kudu dibayar. Atuh ku abah we. Teu bisa sieun ka teuk-teuk jeung kanyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi abah teh teu bisa. Teu bisa jang. Atuh diajar abah. Aduh. Era da abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Aduh. Cek bahasa dengan teh mah bah better late than never. Aduh. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik teramat. Aing ge nyaho belegug tidak merokok sembarangan mah.
smoking no smoking eta mah no smoking aing ge nyaho No smoking mah abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. nah Ujang uang ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no smoking. pernah aya di Berarti eta teh pom bensin. kumaha we kan mana sok ningali di pom Better lah eta teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali abah. aduh Sanajan urang geus kolot ya ulah era-era abah demi diajar mah abah. Long life education abah. Naon, teteh Sapanjang Ujang? hirup mah urang terus belajar dengekeun ari aing ngomong teh. sia kakolot teh tapi benar budak we eta halus na budak teh halusnya mah halus kan caplak ada ceplak mah kumaha kolotna Abah, naon ujang masuk sedih teh abah. aduh sedih naon Kamu lamun ngadenge lagu abah. besok ada yang lagu betul Nya sok daya ceuliang dina naon maksudnya dina radio oh dina radio nya namanya boga radio gaduh radio naon radio urut urut naon urut kaduruk nah urung gitu nya hurung da kaduruk salah nanya maksudnya disada disada abah disadana mangan sagelombang we da gelombang nu lainna kaduruk lagu naon dina lagu radio teh kamari kerame teh boh naon lagu pop suna anak-anakan Bob Suna anak-anak ketutung make anak-anakan nya lagu naon ujang mah paling resep teh lagu eta geuning abah naon lagu anak jalan tah teh geuningan anak jalanan anak jalan tah naon maksudnya si anak jalan tah deh nya eta anak jalan tah geuningan anu dilagukeun anak koneksian Kustian meureunna kan oh anak jalanan nah eta anak jahanam abah anak jalanan nya anak jalanan nu kumaha nu kieu geuning abah hijau cek pejama kuring teh budak jalanan gawe ukur nangkot dina tongong abah sabenerna hate ngarasa nalangsa bogo hirup ragataya bapak teu apa dirupa jeung deui duka di mana aduh anjing ngeunaheun aing sia pamake anjing atuh abah hilap punten abah punten tengange anjing abah teu sadar ngeunaheun jang lagu teh engke direkam ku abahnya di mana bah di pabrik tahu di pabrik sisir geunaheun tetejang lagu teh nganyinggung ka abah nyinggung naon ka abah maka jeung bapak teh apa dirupa pan bapak sia teh aing nyarek apa rupa kumaha ka abah naon ti mimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung banget abah Pak Amprok ada bener nah sok abah malih ka katuhu Malik. tah Tuh, malih deui ka kenca tah Ayah. abdi ka dieu teh pernah jeung abah tuh ka dieu teh panggil jeung alah abah kamana abah siapa Allah Kemana tuh? iya dihareup abah tong ninggalkeun ujang abah kamana abah murid iya dihareup kamana siapa awalnya aduh gusti siapa Budak kamana awal siapa abah budak kasih mana besar wajah anak sinen kamana wae atuh ari siang Potong gitu doraka. aing ngaran teh boga budak bener di siaplak sakurang sok itu mau bawa Halo debatur, tinggali. Bos teh Senopati di mana? Wah, beres.
dan jaga awewena di dinya pangjagakeun aing hayang ngareureukeun lah ka cape iya maka Sariki kurujang harti sarengkan make pikiran Ari praksi hati-hati Mending guru eta awewe nya kakareka toe dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana. beres amuin buntung 3 jam waktuna teh. leres Aing ganti rupa paceak teh. kembali ngajerit teh Ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana sarangka ku aing darontahan wae. oh kitu kulaan Bang jagakeun awewena euy. ulah maka Kumpul dulur-dulur. hege waktu Kumaha pihaceun Gusti? Ieu kumaha awewena geus dicaranggaan? Parantos di talian Gusti natang ka Cikur. Syukur. Ke aing penasaran ka maneh. Penasaran naon, Gus? Ari eta teh buuk naon sedikit gitu. potongan Oh, ngeunakeun ta ieu teh namina teh gaya mohek. gaya mohek Mohek sumuhun. Mohek naon? Mohek mongkleng. poek mongkai Eta mah poek belegu. poek nama Ngenakeun abdi teh anak pang. Anak pang sumuhun. Pang naon? Pang goreng patutna. paingan Panggoreng Calokan dulur-dulur. Oke, Bos. salukan bapak baraya tuh wow Hey, my brother everybody. Come here. yo Let's go. let's go anak Come on. emon atuh Kemari. kesini Kesini. kalah oloho Ka dia aji. Ngartieun. Ya, moal ngartieun. Anas aing Inggris sana. Heeh. wah artieun dari nurak Inggris walah Semaka pihatur Gusti diterima. Dan diterima maksudnya diterima. Oh. Naon cenah? bodak gitu masih eta Diterima belegung. terima Dan diterima. karidiuk Ari batur nanya teh jawab. dosa teh Pan aing ge ngajawab. Cek dunungan teh diterima aji. Kalau kaungut-ungutan. Naon cenah? Aduh si juri. nyaan setan Diterima belegung. Hah? Astagfirullahaladzim. Diterima. Ah, nu leres. naon teh Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot aji. Lain bapak aing maot diterima belegung. Iraha maotna aduh jadi. coba ai jalema budak ka mana karepe Eueuh nu modar aji. Ulang. Eueuh nu modar. Oh, tos saminggu. Aduh jadi. Geus ulah dicengcerikan nih. anggur doa Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. nya Masih awe haji. Tah kitu amin gitu. Aduh jadi. Cing ditentremkeun diayemkeun dina lindungan Allah, dihampura dosa dihampura dosa-dosana. Aing ge nyaho. Ngadeuweun nu modar. Kunaon teu damang heula? Eueuh nu modar aji. Eueuh nu modar aji. Bulan? Eueuh nu modar aji.
Aji geueuh nu modar. Oh, liper. Aduh. Parah Dik. Jangan parna ceulina si eta mah. Nah, atuh lain kapungkur wartos aya liper mah. Eueuh nu liper anjing. Aya bandi bom sak aing. Beda-beda teuing sia teh. Makan ku Arab. Atuh naha sanes kapungkur da liper mah gampang. Ceuk beja cenah liper teh ku hahanyiran. Hahanyiran we liper. Aing ge nyaho. Nganeueun nu liper. Kis hahanyiran. Hanyiran. Aing ge nyaho eueuh nu liper belegug. Kis hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Aing ge nyaho anjing. Ku belut. Ku harmis. Tah anu langkung sae mah cenah ku tutut. Aing ge nyaho nganeueun nu liper. Is tutut. Tutut. Anjing nyaho. Is tutut. Aing ge nyaho eueuh nu liper eueuh. Ih tutut. Heueuh nyaho anjing ku tutut. Ih sanes tutut. Heueuh anjing. Duh, paingan mama bapak maneh maot dalepat ubarna. Kedahna liper teh ku tutut, der ku tai ucing. Aduh. Dar ku tai hansip puguh. Masya we anjing. Tok didengeteung atuh. Hade udah lepat obat. Tutut. Tutut. Nyaho anjing. Lan nyaho ku tutut. Ih, sanes tutut. Teke rakeuna. Cile dihareup. Nya, Teu boga rasaan. Kan aing nu teh heula. Di tukang diukna. tukang atuh, Di tukang. tukang diukna. Aku hare-hare. Naon? Di tukang diukna. Ku tutut. Ajik tutut deui. Di tukang diukna. Tukang. Hei, hei. Hei. Naon? Di tukang diukna. Astagfirullahaladzim. Tukang Hare-hare. Ajik. Naon sih maneh teh kaing teh? Noel ari ngomong henteu. Itu teh ngomong cenah aing. sakitu mah beledagan. Di tukang diukna belegog. Moga. Aing mah di tukang diukna. Baca aing. Padina tadi kayak gitu teteh. Kayak gitu. Oh, goda sia teh papatong. Cire dina sirah aing. Nyangsang we natara. Bina-bina teuing sia teh kasopanan ka kolot teh. Bina-bina teuing sia. Manuju. Bawa saing ka kolot. Mun urang mah deuleu. Balagu. Bina-bina teuing sia teh. Ai. Nepi ka kitu-kituna sia teh. Geus. Geus mun urang mah. Waduh. Junulak cangkeng kawas Naon jebla cangkeng? ulak cangkeng kaos pramuka. Aduh, si jurig si naon sih deh? Mendengar beledak sia teh leungeun leutik tapi nyeri. Oh, jo jeplak we cek. Bina-bina teuing sia teh. Naon sia teh? Naon sia deuleu? Naon dolo. Waduh. Naon? Aduh. Naon sia teh? Alah. Naon? Aduh. Gala naon nyawa ku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Hei, Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? oh, Lu gua kan gua jadi galau. Naon sia salah aing? Nya salah maneh. Salah naon? Mun lempang teh heugneuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudun. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Oh gitu. Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung halu maneh. Heuh, Sebab teu neuleu. jadi nu salah. Maneh.
dia masalah itu dipikir-pikir malain aing anu salah saha sia Wala. nah aing dengekeun belagu Anggap geus puguh pan aing mah teu neuleuh tah sia nu neuleuh ka aing heunging ka itu ageser. ya mah cele dirinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emang na aing rek sieun ku sia mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing Beres. indungna mina-mina tukang talung teuing geuning aya Gusti segan teh kapiting Dunung nggak disangka kepiting jauh-jauh. Dunung nggak disangka kepiting. Kadulu. Hai, hai, hai. Dunung nggak disangka kepiting. Hai. Ih, Allahu Akbar. Are-are we tuh Naon? Dunung nggak disangka kepiting. Is tutut. Aji tutut. Itu tuh teh nama. burukan nanyakeun penyakit nah tuh budak di gobong aya naon Gusti Deh lah, ulan mending ayeuna aduh Selain maksud tegesnya sih, udah capek santa ya naga teriweuh lain dagoan. ngantosan siapa nabi tos ka dieu Oke, cina. ih ka maneh hai mah anda hayang miluan Ayang miluan. hayang miluan marukana rek di bawaan padahal moal Gustinya Iya. yang Gusti oge nya wayaw situ mah pita galawan Gustinya Iya. situ kami ngaharian wae nya Iya. tuh situ mah goreng patutnya Iya. kami abdi kasepnya Tuh. eta siku ngariweuhkeun jeung naon datang Bawas nu kasurupan di leumpang jajing. Masuk kau usap koron. Buka tuh topina belenggung. Buka. Jadi gitu budak Badung sete. Udah makan dulu. Buka topina. Buka. halo Penggemar urang. aduh ka malaikat dahlan Nah, sebelah cangking. Si Jurek pokok dah sirah aing teh gunting pita mun ngejelegur. Heeh. Bogo da gunting kita sakit. Heeh. Nah, si teh. Macam mana pula lah kau. Wah, Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak. kurang batal. Ye, mana mau ngomong tek gitu, oi. Urang mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Aduh, betul. Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji kitu sia teh. Oh can ngartieun bahasa Sunda. Ada kan buat deh. Karek sabu. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda mah. Turik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Jawab sudah situ. Aing ngaran maneh nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ai di dia jeung saha? Sama adik awak. Saha? Butet Humaregung. pas Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris punya. Keluarga Asma. Hari bapak maneh? Bapak awak. Sigarantang. Sekarang Sigarantang.
Hari Inung ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kan. Jigana uyutna hawu jelema. Bisa bahasa Sunda sekedik. Oh, lumayan. Sekedik anjing lah sekedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Nah itu rees jeung dede. Belegug lah kau. Hari orang Batak itu Nah mana bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Mumpung ayeuna ya bulan tuh. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Ya bisa, ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Oh. Orok Berem naon? Ya dari Orok Berem. Orok Berem. Nah itu Orok Berem. Orok Berem geus bisa. Batul mau lamun orok gubrag alam dunya kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Matak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Oh, geus kagayem. Cik sok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Nah, itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Ya lupa lagi lah. Si Haji. Lagu jebrok. Dengekeun. Aja. Boboy Bulan. Itu betul. Boboy Bulan sangrai bentang. Betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan itu nyirep kena hati. Siap. Oke, Bubui Bulan. Oke. Berang mitina kumaha? Sekali dia yang merebeja teh lamun masih kena tewa teh apa dicekek siapa ini? Ya boleh lah. Bobo sudah. Bubui Bulan. Enakeun. Bubui Bulan di sangra si bentang nabah. Panon sia, panon poe, anjing panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sia. Ngerakeun urang Karawang mah li seni wungkul. Kayak Pak Guru ya. Kajian lagu nulian. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siabang itu paling resep itu kopi dangdut. Eta beres. Kopi dangdut, betul? Cicok. Oke. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Niaga. Ya. Niaga sakurang kompak. Kira aku sakitu. Niaga. Tukang goong tidak jayawan. Aduh ATM atau mana teh? Ketinggalan ngunyem. Satu kali lagi supaya kompak malu ini Gubernur Sabar Lembur. Oke. Niaga. Malah tidak kompak. Satu kali lagi ya. Sudah dota. Niaga. Nah, itu kompak. Kompak naona, kompak jempena. Okay, Niaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Ready, boss. Okay, please, Kopi Dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi
memandang kelip bintang di sana. Saya terdengar aura nabi cinta yang menggema. Hei, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena. Tuluikeun lagu kitu gantung dengil oleh pesona oleh pes Oga. aduh Enggak. Orang apa kok enggak? one alunan kopi Oga ya dek. dangdut aduh alah iya Kopi dangdut kopi dangdut kopi Cici kana lagu Sunda ya. ayo jadi poho Sugan teh lagu Sunda. Oh, dah hampura atuh da urang ge jelema tungku tempat kaluputan tangah tempat kalapatan semenit ganti sajam roba janji isuk rajin taraka pakai sore eta sifatna jelema nya kitu. Bener. Gitu. naroba Nah ngomong naroba. roba kumaha eta bawa ayo Cici ngomong deui. heh Ngomong deui. macam mana pula lah kau Oh, salah denge oh mulai. salah dedengean atuh Dengekeun heula atuh batur ngomong. Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda lancar. nah naon gitu Cenah sia teh urang Batak. heuh euy da lain ti Batak aing mah Di mana ti Jomin? Jeda. kurang jomin Pak Haji dipercaya deui uti barengan Bandel oe orang Batak. denge teuing Baru didengekeun ku aing pek teh urang Jomin. Aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng. Abung ka jelema kasep. Sada naon eta? Teuing suara remeh naonnya? Mun teh dianggap ya aing ngomong. Ieu teh aing ngomong teh belagu. Oh radio meureuna. radio Disangka radio aing buka kacamatana tuh euy. Nah ka aing ini. buka atuh bukakeun atuh naon astagfirullahaladzim Naon? tingali naon itu melon segede kitu Jore saya nyebut melon ka aing. ka dieu lon Teu sudi goblok. Guys. misi pasea Ukur bagja kamayangan euy. Kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe. Baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksasi. eta teh Nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula. Si jurig dan naonannya nya hirupna teh mencil batur-batur rampak sekar pokal grup der manerikeun maneh kaciri sama hayang kapuji kudunungan teh kaciri sama hayang kalem kudunungan teh hayang katangan matak naon lamun guyub jeung batur bareng Paduli teuing songot aing. Songot di paraban ku aing, songot di wawalan ku aing. Nah maka jeung pipilon kana urusan aing kumaha aing we. lain kumaha aing pan sia teh rombongan urang Saha? maneh
teu harayak teuing aduh menemung mah jadi disebut teu rombongan hayang aing mah ngahiji jeung kaum duafa Aduh. teu hayang aing mah ngahiji jeung parkir miskin aing mah jelema bonghar aing mah menak saha beungar aing Aduh. beungar naon moinya nu beungar wah bukan nah situ mah mawakan abuuk dawa bukan teh kahayang aing mending awa buukan anjing tibatan untuk mana yang diga pager aduh eta untuk aing juga pager cenah heeh si jurik meni teh ge ngarojo cicing Cicing. lan cicing nah da teh lompatan tadi ge cicing Aku nama lagi. maksud aing teh jempe oh jempe mun teh tadi jempe gitu da abdi mah jelema na nurut mah cek tunungan jempe jep abdi mah seueur teh tara ngomong deui ya abdi mah lamun si itu ditita jempe teh ayo we ngocok mah sakala diomongkeun abdi mah moe Gusti jelema na disiplin nasional omat ditita tunungan jempe jep seueur teh kawas dikaput tara ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita jempe teh ayo we sakala diomongkeun abdi mah sia nu ganeng nepi ka teu daek leureuh kitu sia sungu teh bibir teh kawasi ai peut teh bibir teh telek ini serba salah aing ongko aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae teh sia ganeng ganeng Gusti tarik abdi mah lalaunan nema sia kadunungan teh namalang curik teh sia aing dewek menyambung wae atuh eta akang dia boga cerdas kitu euy sararea benar agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh osa lepatnya urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh tidunya nepi ka da urang mah objekna nya belaan agama lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna agama dabongan hirupna agama tuh anti riweuh cinta damai gitu urang ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai kalau si udon we sabab naon aya nafsu madangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik teh barang teh wujud teh sensitif teas keneh hulu doma gara pek silaing teungar tu tihang listrik beug mundur heula satakar kebak jebet da moal teu jengker benar tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan Allah tuh gitu genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya wajing kang tatanya nanyakeun naon atuh cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh baik kita kayak reng-rengan ya oh. Si horeng merenang apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh nah jelema betna abdi teh poekeun teuing cenah ieu teh nya pantas aya ku kitu teh mah teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong nu lolong onaman sok daekan usaha nah anu beuntak nu poek nu lolong onaman daek-daek kan sapi sirahna teh kada taka kalapa aduh cenah euy cek nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabeletuk sirah aing tidak gor cenah euy cing neuleuh atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia
sadar teh. Tuh. Karena naon cenah euy tidak gor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh, oh tangka kalapa. Nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kudu beunta baheula. Masihna cara sia cenah ti mimiti lahir. Ti kudrat berarti aing mah cacingeun. Aing mah baheula cacingeun. Aing sia mah bangbungeun. Lain cenah deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh. Wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Suruput tinggi kenyot. Wah, anjing geus kolot di kalapaan asin. Pupus ciki urang nya. Aduh, ampun. Dia mah kalapa kumpulan. Tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lah Lain. tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor Dioboreun urang. nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh Bener. aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu Mari dagang samping lawan dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun udah tanya hoja jampeanana nu kitu meuning samet hong we ning oh ngaling-ngonge nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun pada nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh oh aya keneh Kang. pelduk pan mulu menyan nyangakeun ieu ka mah anu Kakaruhun anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud daun bener. kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh Bener. apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud Bisa daun. bisa bismillah nya Bener. ayeuna mah geus nyanaheun Ya, isi penyakit. dek melak pare eueuh menyan ah cebek kari taudna we jeung bismillah Daun jeung bismillah. cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya Dalin gorengan ya. da lain gorengan beuleumeuan Sengiter aya. nya Bener. cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa Aya nu ngomong gitu. aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya Dan selera. boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon Naon? Balik we. gampang da moal maksa balik Saulah ngomong ke. nya atunuh-tunuh beurina oge atuh Itu resep mah. teu resep mah selera tama atuh Kecuali mun resep. kitu cik aing oge nu matak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teu pake Pake. warisan teh euy ti leluhur urang ti rasul Harus. nu matak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kenang dikeploskeun Barang geus atuna beli di era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek
asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ulah dendam ulah dicokelan teuing ai dendam moal dek mah nah atuh diomongkeun deui panunggeus manggeus acan da urang mah sakali-kali deui nyalin heudak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu syurup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang saron penerus berbeda can puguh pan tukang peking bisa ngabonang daripada ngebogaan ieu atuh pakna peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalegena we kaituna kadengena gara sok suruh ngagigi coba lamun ayeuna Sharon larasna teh Mataram Sharon nu hiji Selendro kenang ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geura sok da teu geunah timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan nya benar kan tuh ceuk aing oge da diprotes teh ku sararea tah dina ngajalankeun roda pamerintahan teh teu beda ti kitu awut-awutan hirup teh caka-cakan kan teu syurup pantes loba di demo ge atuh da kudu syurup atuh anu dihareup teh seperti dalang gumantung kana sora anu ditukang teu bisa ka mana karep nya neng nong iya tuh tetep panah teh ada barang teh Ki kinciran dina leuwih koko jayan di muara geraja wapan dadi muara wapan dadi muara cek aing oge alah Kalian bener kain, jadi tidak lagi bidi. Apa mau bisa jadi materi gitu? Bina-bina teuing jadi hidup teh cing karunya. Teh kakara mana nasa nabuh wayang. Kakara mana nabuh wayang. Tong dihareuyan teh ya. Biji pudung, kita macam pudungan kan ya. Alah, Sina Wali, bukan hanya Sina. Anggota DPR, sebulan sekali, dewek mah. Sebulan ada 10 kali bayangkeun. Bayangkeun. 10 kali gajian, aing 10 kali gajian. Ya, tapi bisanya ini mah mulai sawah, boga mobil, pamajikan beli. Dari apa boleh? Boleh.
loba doma nafsuna itu tak ego na padahal saya tong sombong jatuh sanajan imah gedong mobil loba deula pamajikan gelis pusat ke syate pae secara langsung ku anak jeung ku pamajikan teh diusir silakan bapak untuk pergi selamanya. Aduh pamogi racing panjang ieu anterkeun ka kuburan nganeukur sangat ka kuburan mewe jeung mewe saminggu paling oge geus 3 bulan ka itu mah diwedak deui beger deui pamajikan sia teh tah eta gogobrok menang sia menang teu HS teh engke mah dipake HS ku manuk sombong sunana goblok lain kagak jadi hate jeuh sari jadi hate meuni paehan berarti ayeuna lain sariwan ke diri balikeun ayeuna mah teh nyeri tarikan kumakan lamun pamajikan nu paeh berarti aing nu kawin deui tuh jadi hiji-hiji dari dong kan bener pula nyeri hate kayak gitu mula lain aing tukang ngomong aing nu diincer saya ada di internet putus ampun eta mah hukum alam atuh kan nah gitu pula nyeri hate berputar dunia gitunya pemajikan saya kawin dewe gitu kita oke ngomong siapa ada anak terbol ke batu udah pemajikan aing bobo kamu disebut normal pernah gitu ke normal wajar ngomong aing pemajikan aing geregeretan bawang cicinge hareupeunana pemajikan aing deui teh sok dangkap nah ayeuna kulut teh eta pemajikan aing pada isu-isu teh sok balanja balanja sayur ya kemana teh sadar make rok lu sare balanja teh cingogo da tukang sayur teh we cingogo teh jarunya tukang sayur morok we katempo carana jero lain eta tukang sayur teh jauh di boreher kanyut teh di bidir ayo pemajikan dewek teh kang cenah naonan eta cenah hubungan maneh cenah neng aturan itu neng atuh kugu we araeun duanana harus kandong ente ai ku aya wae dewek kok itu teh sakainget ampun Gusti ngagung kan bae hiburan kan hiburan banyak ketawa awet muda aya panti pihak kiai montong menangkeun seniman sia sok loba seuri atau berapa gitu nya loba seuri ke di akhirat lembaun ulah disalahkeun tahun borok loba nu seuri nu baeud oge akhirna mah baeud kabeh sia di mana aya mayit seseurian tapi cara teh baeud mungkin coba seuri aya di dunya apa hirup ukeureun ge bakal baeud jeung saumur-umur di baeudna teh benar kan aya di sini menanyakan seperti surian naon menanyakan surian di mana bukan bisa ada urang mah kieu we kahibur heuh urang pan kahibur urang Surama sok cawoka kahibur ongkot urang Sunda mah sok cawoka ongkot ciri khasna cawoka secara seni kanceung ngeureun panganten apa
Banyolan barudak baheula mah ari arulin di buruan teh geuninnya ngomong di barudak ngurus gede oh sok aya kata berkait parawan kapalan itu jeung aya kata berkait kata berkait teh lamun dina eta nama berenang teh jadi bahasa tungtung teh sok dituluikeun bas kelima bobas bas nanti dituluikeun bas komoran lemareun leuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat kana dada dahan sangu meunah dahan dicilencing cingok meunang ngodok odak nu geumpeur beureum tengah sawah wahe tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis disumbar wae kawat wate sawi komeng ngobrol ke jalan gede deo yang teh ngageurean batur aya deui budak baong saurang nololeh lehona tadi aya wae apa hona tadi keburuk tadi eta teh budak batur mun urang atos kawin wicik hiji-hiji jimat urang rarang teh dihareup reup penting sinyang sare rek kumaha urang hareup kucing tarapti tinggal rarayna nah bertemu mudirana katembok bongkok lalaunan bari anterkeun si batu dugur tali kutang takut kana susu suwaikeun sampingna nah abet bala lalau si kuning minterkeun carana nah abet paseur Jarorang urang sudah mah cawoka ciri khasna aya nu balik di Mekah oh benar Kak di Mekah na teh 2 tahun jadi supir jadi TKI ari balik di Mekah meureun sono ka pamajikan teh bawa duit pas ningali bawa duit real bawa tidak disambut kadengeun taku bangsat pasti cenah bakal bawa duit real teh ari eta nu balik di Mekah teh jeung pamajikan teh kacari ari kacari teh kawalungan ari bangsat yo abu si ka imah teh dek mau duit real teh bodoh romari kayak gitu kurunyung nggak buka imah datang balik dicai lupa sama sate sama lain lupa cuma balik lawangan di jijinya diharap wah beneran deh sudah di kamar nanti ayah lawang para lo terek kalau asup cici nggak di para maksudnya mau ada ketangguan HS buka imah padahal ini kemudian masih balik di Mekah sono pemajikan lain HS kadonder regatri di sore kene oh kita bangsa tilu tidak parah yang kabita yang kesal oh nampo anu kadang tutut oh jadi kecerok aduh, ya itu pegawaian lebih kaki jadi jangan bawa korma atak pegawaian lebih isi Ariel bisa telah diletak kita bangsa di luhur tak aing geus sugane lain unggul cenah kalah ngagoledang minum heula udud heula eta jam 12 puting ger deui we cenah sono bangsa di luhur besing di luhur
edan terap-terap tapi ke jam tilu terdeui mabayat ambekeun teh luhur eta kalah ngomong kieu eta salakina ka bawajiganana bari usapan tarangna geulis teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan eta bangsa ti luhur jeung ara jeung ambek jeung kaburu beurang ongkok eta mah penting ditabrak bari ngomong kieu sakalian kelapaan anjing gojol bari ngomong teh di kajauhan bari didagangan rumah teh cengekan anjing amak berbangga ini kita pasir kita cerobokan pakai sama oncom goblok saya kemarin padonge ya ayah nungirung dina mobil angkot ngirung teh jo mimitina manehna we muatan teh hiji susu pa saurang deui teh nyaho saurang teh ngirung di sarua oh si dieu kada kolot aya nu saurang ngirung teh make roji aya nu saurang teu tah nu teu make roji teh tukang salat nanyakeun baru nanyakeun waktu nubinya jam-jam mereka ayah tadi pakai roji tidak punggung ngirung ayah ini malah sih pacar dengar lewe jempe wakil pakai roji kita ngirung jadi saya anggaran nanya nih nubinya jam-jam mereka ih ngirung jadi saya pukul lutut dan ngirung jadi saya dalam waktu ini aku dari pakai energi kayak ngomong ini umum ditanya-tanya aja ngomong namun buka kapal udah nak macam buka energi kayak gitu ngomong apa boleh pakai energi teh jam hidup anjing jam hidup mana aja teh ngomong di sana wajib sih muni gede hulu dapat ngirung teh cadea gede hulu aku buka oji aing teh di lembur teh RW maksudnya RW lupa apa sih dongeng nu boson ai boson teh hitut wae aduh itu iman teh nenggang di pasir itu tak awewe ayo bunga ngareka teman gitu bujur teh nyanyi beneran aja lalaki anu boson apa naik lalaki mah dut ada gede beda gitu ya kayak anu anu bawol gitu ayo dut kalau itu mah tepati bau sebab nampar anu ngajius pun hitut dalang para kadenge kan teh dasar di bareng tuh jadi kecerek ya bau dewe kadang-kadang belah kecerek kita cerek dut insiden ngegeber
kata si hippie itu teh jalan hareup. Bener aya rupa-rupa lemer. Ai baheula beda jeung ayeuna ngawinkeun budak teh. Oh beda. Baheula mah lamun geus kawinkeun teh peutingna teh diintip ku bapana teh. Budak teh hade. Bisi budak teu hade. Jadi lamun budak hade teh isu terek hajat deui disebut teh nyumas. Aya mas. Ditumas. Heeh. Dari sana geus dikawinkeun dari rumah roson teh. Ai kamar kahalangan ku bilik. Jadi imah budak jelema sangjara atuh pantona teh ulama teh. Ah, bureregan we. Sok diintip ieu ku bapana teh. Bari niga bapana teh aku buka kenangan ku hidup budak. Itu di kamar teh. Dud. 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 Langit na kemana deh? Buah-buah anak aing dipaehan. Nik na lubus na itu kan. Kalau nang diintip gitu, bukakeun rerekan teh. Goreng teu dipake budak teh. Jadi yang perlu teh kahalangan